Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahayu baraya sadayana haturan wilujeng tepang di sarang simkuring Abah Irwan. Anu insyaallah ya dina kesempatan ayeuna biasa pagentennya bama aya dina rohang mere beja baraya sadayana. Naon anu baris dibejakeun dina kesempatan ayeuna alhamdulillah. Parantos aya anu hadir jantan pangduum catur dina kesempatan ayeuna teh. Aduh, nonoman lah ieu teh. Tangtos masih keneh anom. Anu ka wentar wastana teh Kang Gumilar. Aturan akang. Kumaha damang? Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah. Sate acan ngaguar panginten nuju sibuk naon tah waktos-waktos ayeuna teh. Ya gitulah nuju sibuk ngurus umat we. Gaya Gusti Agung ngurus umat eta teh nya lajeng anu nuju di payunan ayeuna Ya panginten nepangkeun panginten abdi Wasta Gumilar laras disebutkeun nonoman panginten tos kadaluarsa. udah tulah anggapnya budak ngora lah gitu. Alhamdulillah Yuswa panginten tos nincak karena 40 tahun. Oh. Gitu. Anom kene akang. Tibatan Abah mah geus bautanna baraya. Makin sering tayamum Abah mah. Mohon sari dinten memang abdi ASN panginten. Alhamdulillah ASN dipercanten jabatan salah sabios di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Jantan gaduh pancen kanggo ngahubung-hubungkeun anu pargat panginten nya. Mohon kanggo ngahubungkeun anu pargat, kanggo ngajajab-jabkeun anu bade miang dina Patali Marga atas kenal naon. Janten tugas abdi ngajalankeun kewenangan pemerintah kota dina urusan perhubungan. Aduh, alhamdulillah tuh hatur nuhun dia bagia ya. Hatur nuhun oge dia tiasa nurumpaheun dia. Tiasa nepangan baraya mere beja ieu teh. Baraya Abah di mana wae ayana insyaallah pagitu anu janten guaran dina waktos ayeuna teh karesan sok sanos panten anjeunna teh janten papayung di Kota Tasikmalaya, pajabat panginten di Pemkot Tasikmalaya. Tapi di sageningeun eta anjeunna oge tiasa disebat panggiat, tiasa oge pemerhati budaya gitu panginten. Nah, guaran ayeuna mah guar ieu ngeunaan budaya-budaya urang Sunda ieu teh anu beuki ieu teh beuki naon kalindih geuningan ku kabudayaan anu sanesna cik numutkeun Kang Gumilar. Di Kota Tasik heula Kangnya panginten ieu mah di Kota Tasik heula kumaha tah perkembangan budaya anu janten kearifan lokal urang Sundana Kang. Ya bahnya sama-sama. Abah mah kieu we tadi oge Kang sekumaha-kumaha. Kan punten teu subuhan cai teh. Malu nuju halodo panginten. Janten abdi teh sari dinten teh saresna mah kan ngurus perhubungan. Laras. Tapi secara pribadi abdi urang Sunda Pituin. Laras. Mantos. Pun Rama ti Kawali panginten. Masih tuang Rama ti Kawali. Dengan Galuh. Laras. Pamipun biang mah ti Sumedang. Masih renengan kene Sumedang. Mohon berarti upami ti Kawali mah ti Galuh, upami ti ieu mah ti Kasumbedangan. Ayeuna aya di Tasik. Di Tasik. Santen kumagi abdi pituin urang Sunda. Tos mangrupikeun hiji kasaean pangintennya. Sareng sanes keharusan ngamumule sanggeus kana budaya nyalira. Kanten lah, da bade kusaha deui cenanya budaya urang teh lain-lain ku urang Sunda deui mah gitu tah. Matakna sok asa bingung ieu teh. Abdi basic pendidikan transportasi darat, murni transportasi. Hatam lah masalah transportasi mah. Akhirnya di pancen janten gudang catu dan asa budaya asa bingung abdi teh. Lah bodoh-bodoh kan punten daripada seueur bingung keluar we lah.
Wah, baraya. Aduh Gusti Agung. Mohon lajeng nah. Kumagi reus ku budaya, ati Sunda, jati Sunda gitu kan. Rek gade goreng oge kan budaya teh cerminan bangsa. Getih Sunda, ati Sunda, jati Sunda. Jati Sunda. Lamun abah mah tambahan kan eta teh. Getih biru Persib. Biru Kang. Sami abdi Sami. biru. Mung biruna poek. Bagi seueur sekuat anu di Paricin. Atuh saya mah Persib. Apa sih bieu teh? Lajeng Kang. Tapi memang Persib budaya Sunda. Budaya Jawa Barat. Saudara. Tidak mau merupakan salah satu kultur di Jawa Barat. Nah, kita mah salah bahasa lah gitu. Tah tina kareueus abdi kana budaya, tina hoyong ngahaletkeun budaya Sunda. Nang perkembangan ayeuna geuning generasi muda urang teh tos tebing. Sa temenna cek bahasa Jawa satenani. Saestuna budaya urang teh adiluhung atuh. Kantenan daras. Teu mengawitan tatanan keluarga, ngadidik murangkali, bahkan simbol-simbol budaya anu urang telah diguar teh seueur kan. Bahkan kelas kedap akamu nih capetan kitu ngaos budaya. Wah, mudah-mudahan Bapak aing ningali ya. Abdi mah sanes pemerhati, sanes ahli budaya, cuma mung saukur gumilar urang Sunda anu hoyong budayana nerap di setiap sendi-sendi hirup di Kasundaan. Ngering terus atuh kitu mah sungkureun geun nya ieu teh Kang Gumilar anu gumelar di tatar Sunda. Sok sanaos panginten dina atikan paguron mah sanes di Kasundaan kata kebudayaannya. Tapi mika reusna ieu. Eta aya reus kana kabudayaan Sunda ti kawit iraha eta Kang? Ya panginten ti ngawitan terang naon eta hirup jeung huripna kudu rahayu kudu selaras gitu. Sareng aluna budaya. Mulanya budaya kan sanes kan saukur ngibing, seni, nyanyi. Tapi budaya eta teh pangemut abdi merupakeun cipta rasa jeung karsa manusia. Laras. Sepuh urang kapungkur tos masihan aturan-aturan dina budaya anu saur urang ayeuna mah kearifan lokal. Intina mah naon sih kearifan lokal teh? Eta kumaha urang hirup tumbuh masyarakat, keluarga masyarakat sareng negara. Terus gitu katanya. Ayeuna kan tuntutan negara teh kan tihangna tina keluarga. Tenan daras mohon. Tina keluarga tihangna naon? Nya urang sebagai anggota keluarga. Ayeuna rek budayana kumaha geus ceureuh. Upama urang sebagai individuna teu apal kana budayana. Lamun teu apal kana budaya berarti apal kana dirina sorangan. Lamun teu apal kana diri sorangan rek naon atuh gitu. Moal makrifat kitu mah Kang. Ulah Tauhid dia tawanya. Tauhid eta bagian anu sanesnya. Tapi daras pisan eta teh Kang. Tadi teh saudara Kang teh upami urang terkenal karena budayana moal kenal kana dirina. Tah kan dina bag-bagan agama gen mun urang hoyong terang ka pangeran urang teh kedah kenal ka dirina ka diri urang sorangan. Mun urang geus kenal diri urang sorangan bakal kenal ka pangeran. Berarti tetep budaya mah ulah ditinggalkeun. Jelas. Nah, baraya ieu teh seueur pisan nya budaya-budaya urang khususna penginten urang Sunda anu kunonoman khususna mah lain wae ditinggalkeun tapi memang geus teu apal Kang. Nah, pami ayeuna tadi urang obor lah. Pareumeuh obor aras. Pami ayeuna ditalungtik tinu alit heula lah. Tadi pakan anu janten kakuatan anu janten kakiatan teh kan aya di keluarga. Ya. Nah, budak ayeuna mah kana para buat imah oge tak semua apal deun Kang. Ya, sapotos gitulah gitu. Contohnya kieu we. Ayeuna kan di urang para buat teh seueur silokana. Gusti Dagung.
Iya masih rada lalaunan ya. Ameh budak ngora nonton. Sabab budak ngora seueur anu teu apal kana parabot dapur. Ci kaki urang hiji heula, urang papaya lah hiji naon Kang. Urang sebatan heula. Sapertos tina siloka eta teh mengandung nilai luhur. ah mohon Terutama nilai dina sasabeut nya ayeuna. teras Ayeuna mah anu dikenal ku barudak teh Magicom. Padahal mah urang teh gaduh seeng. Aduh, seeng Seeng haseupan. Beres. Gitu. Kunaon seeng haseupan? Beres. Eta teh aya patalina sareng dunia kesehatan. Tah, kumaha. So ayeuna aku we antara sangu akel jeung sangu Magicom raos mana? Atuh raos keneh uang gratis Kang. Kalau Kang batuk kelanya dari ke sekolah mah kieu biasa geuninganna geus aki-aki mah ya da boga incu geuningan nu teu hidang-hidang aki batuk teh mah eueuh nyuguhan cai Kode keras ya. Ka tadi teh seengnya Kang seeng raos mana sangu Magicom anu ayeuna sareng sangu akeul kantanan cek abah mah raos kana sangu akeul sok sanajan daharna eujeng uyah Gusti Agung. Saur dunia medis kunaon sangu akeul teh raos. Beres. Kumargi nu kahiji diasakan secara alami. Laras mohon. Tina cair ngagolak, kaluat uap panas, nya ngasakeun kana beas. Beres. Sangu akeul. Sanguna tos diseupan dina haseupan eta langsung dilebatkeun kana dulang. Nah, dulang teh nyata pelanting akeul. Ditiiskeun. Digebrak ku hihit sareng centong. Beres. Saur medis ternyata sangu akeul anu dihihidan anu tiiskeun eta mengandung glukosa anu rendah. Miceun eta teh nya. Duga teh saur ahli mana lah kitu nya. Glukosa mah nu kabeh di aos teh bisa menurunkan kadar gula. Karena cekot baheula tong sok hariput kututureuyeun sama panas dihuapkeun nya raras aya kearifan lokalna utamina salah siji eta ngajaga kesehatan tina ancaman diabetes kan gitu diabetes jeung bureute aduh ari bureute mah asa ka uing ieu ieu teh panginten korban Magicom da pamidu betel izin aya Magicom an ieu teh teras para batu sanesna satrajan jadi beas eta parete kan gegeusana teh kan dina lisung daras di tutuan daras saur sakaul medis beas anu ditutup dina lisung sareng ku halu eta kadar vitamin B na sangat tinggi dibanding beas ku heler laras kumaha dina beas teh kan aya ari-arina teh anu bodas malihan mah geuning cai pangisikan anu kahiji tiasa didamelkeun pengganti ASI. Terus jadi cai tajin. Gusti Agung. Aya Kang cai tajin teh. Tah, vitamin B na teh kan sanes beuceut meri dina rakit bobogoh wadah bakatul sanes. Ai bakatul na teh nyaeta sari-sari tina tutuan eta diseupan dina ieu, dina seeng, dina haseupan, diakeulna dulang, terus dihihidan katakan kurang kumaha kok kurang baheula maparin contoh jadi hiji budaya hirup gitu teteh hirup jeung kurip dina ngolah hasil tatanen anu tadina beas diolah ditutu teh geuningan nutu teh tina pare nya doh Gusti Agung malum lapar pare oge kan saat tuh aya di wae pare oge kan aya kapungan mah di etem beres didamekeun geugeusan beres disimpen dina leuit tah eta teh keur ngagaringkeun ayeuna mah serba gampang ayeuna mah diarit digebot dipoe di ieu badakala aya mangsana kayak sekedap Kang kunci motor oh lah betul teh lain aya bangsana dina ku teknologi mah ngagarikeun lagi nganggo semacam drying chamber sistem kan eta tos rekayasa teknologi laras secara ending point hasilna sami pare garing tapi aya
hal-hal anu leungit dirinya. Laras. Karena balik ke deui karena tadi bahwa budaya orang anu diguratkeun ku karuhun-karuhun urang teh eta teh jero kahirupan. Harusnya no namina silo kata gitu gidingan. Silo pamih teu dibuka, ari atos dibuka makin nemrak tuh. Borudak nya tadi tina pare pinuh ku naon kaaripan teh kolot teh beureun ngurus parena acan terus nutuna terus ogen nyanguna masyaallah eta teh bagian saalit tina ngolah tatanen kan tadi gua deui teh kumaha ayeuna maculna kumaha ayeuna ngarambetna iraha tatanena usum naon munding mah cerang-cangtihan geus indit pecat sabetna geus iraha itu kan tinggi ngawitan awal ke akhir rangkaian budaya aya eta teh ayeuna sepuh kapungkur di mana diajarna aya Universitas Ngawuluku aya kan mohon aya Universitas Ngarambet aya di PKBM teh aya di Cahaya eta teh tina pengalaman 40 tahun marasa tahun kapungkur terus dirawat turun temurun di naon namina teh di Ropea di rekayasa ari hasilna mah leres da sangu-sangu keneh nah gitu tapi aya hal-hal anu ical teh dinya sari-sarina Gusti Agung eta teh nembe tina pare diolahnya dari sangunya sareng anu aya sababaraha para bot batur anu ka naon sareng pakarang panginten budak ayeuna mah pacul oge moal apaleun terus tadi etem moal apaleun moal apal etem seperti kumahanya etem teh ya bahasa Indonesia nama disebutna teh ani-ani eta teh aya laguna Kang etem teh kumaha teh ani ada mah kan terus melenceng ani-ani teh naon gitu dadas adi-adi teh naon teras teh nya teh dikulisungna ku haluna teras deui ku seengna aseupan masyaallah Majeng deui Kang. Nah, eta kan hiji rukan eta. Bagian-bagian tina salah sawios bagian nu alit tina budaya. Pertanyaan nu ageng ayeuna kumaha carana budak urang tiasa apal gitu. Nah, panginten kedah aya semangat di urang sudah di ahli-ahli budaya Ras kumaha carana minimal di Tasik heula we lah. Di Tasik budak urang teh apal naon kumaha eta munding ngawuluku beri nyanyi deur gitu kan aing teh jengkang ka salah gitu tambah deui kemudian eta apatana teh beri cocorokannya hari abdi mah kapungkur da hirupna di gunung gitu masih keneh ngalaman gitu kan numpak munding gitu nah jadi sok aya lah abdinya mah sada boloh-boloh acan bayaran ge ku suluh. Abi mah ngana sami Kang. Da bikin tipe lemburan dieu teh. Urang lembur nyingkur gitu ari bibit boit mah. Tah lajeng nih aya teh Kang anu tapasna seueur nya si disagendeungan tadi naon deui budaya anu memang udah ngolagen terus paroh lah kan hal alit teh heula pakitan ayeuna mah. Alit misalnya ayeuna sanekala laras tongkulin ti peuting bisi eta dogul sumangnya nya peuting si Ema gitu kan bisi kasaguat duraring gitu laras sanekala teh nyaeta wanci hasarutna wanci magrib kunaon budak teh ulah ulin tepi ka saneka ulah ulin tepi ka magrib pamali bisi dina buku kelong sanekala da harita mah kalau kurang kitu naon cing budak teh da ulin teh tepi ka sore ti sore asup ka tajuk ngaji ya daras lain hartina sanekala teh silokana tina kabodohan hirup nyaho tina agama aya mun aya barudak ayeuna jam 5 jam 6 tos ampi ka imah ti imah asup ka tajuk insyaallah meureun dibekal ku ilmu agama bakalan diwewegan teh nya lain atuh dilawuk kelong ayeuna kelas Batman aneh da disageungeun saneka nya baheula kalau teh kan sok ngaeukeun awas na ulah ulin ti puting bisa aya jurignya tah teh nembut ikeun informasi Kang ieu teh
Saurna teh divisi jurig sareng divisi Sanekala teh ngalanggur ayeuna teh. Sebab tos kaelekeun ku Kang Dedi. Mohon. Lalu teh bilang ayeuna mah nyingsinan budak teh. Oh sudah di Kang Dedi yeuh, Kang Dedi. Ya Kang Dedi. Da ari jurig teh saur Abah Asep saudara-saudara. Aya kapedar ye. Rupana jiga urang gedena sagede munding. Rupana siga urang gedena segede munding, segede uing. oh segede uing. Rupana jiga urang, oh rupana siga urang gedena segede munding. gedena segede munding. Kumaha ta eta? Cicing tangkal kai. Cicing tangkal kai. Bagian deui sok poho da Abah mah geus kolot. Leutik naon? Rupana jiga urang gedena sagede munding. Cicingna di tangkal kai. Juri gitu. Juri. Naon ya? Jadi lamun dina di sacerebel nama rupana jiga urang kadena sagede uing jurig teh didengar pertama cicing kata kal kai naon ai kai gugum kai irwan kiman hapi aduh Gusti aduh kieu teh eta jurig teh ja jadi kawat ya babasan kagennya urang mah dalma ari setan mah geus aya dina alam dina Al-Qur'an geus nya eta mah urusan anu Pak Ustad lah tapi jurig teh manifestasi teu hawa nafsu urang. Tuh Gusti nu agung tah babasaan kolot eta gen kan ayeuna mah geus moal aya geus moal aya Kang geus hese anu ayeuna umpamakan usahakan 30 tahun mah geus teu apal Kang naon nu namina Sanekala naon nu namina tadi juri kan tenan naon deui nu pamali mah komo pamali mah geus ayeuna mah geus tahayul cenah kan aya nu saperti kitu nya dadas sapertos padahal mah da mun di guar mah eta teh papatah kolot babasaan kolot gitu nya anu kaditu nama mah aya hikmah nangan pada kolot urang mah seur siloka henteu sajentrena ngobrol teh tong sok cicingna panto bisi pondok jodoh dia masih pondok jodoh asup aya mereka halangan lara tong tekan kuku tipeting cenah pamali nya da poek baheula mah make lilin neon tapi kan ari budak lama nu kirang dasar dina budaya itu mitos nya urang guar gitu naon intina tidinya saras terus gitu tah ayeuna masalahna kumaha carana budak urang ayeuna bisa apal kadinya cik urang teh ulang ngobrolkeun dekat tadi teh ada aya non namina teh lolongkrang sangkan ieu teh ulangan saukur jadi catur wungkul tapi kudu aya lolongkar kanggo kalitu nama meureunnan jadi gawean urang keur miropeana cik manawi akang gaduh lolongkrangna kumaha tah iya mah abdi cek rahayatnya akang teh rahayat sami atuh sadang sim kuring abdi gaduh impian Kang di Tasik teh kenging seueur ngimpi Kang tapi ketang kudu ngimpi teh ketang kudu jadi di Tasik ieu teh nya intina duka teuing sahalah nu bade mitembayanana nya mohon cik urang ngadamal hiji kantong budaya di mana di teh wongkon sadayana budaya Kasundaan aya di dinya aya misalnya supaya barudak teh apal nu namina arsitektur Sunda teh di tulang ngapak badak heula tagog anjing teh cik da wongkon eta teh dibangun imah-imah anu nganggo konstruksi Sunda aya leuwih aya meureunnan naon namina teh imah panggung teh aya rupa-rupa ngaranna gedung teh tepas teras ka kamar aya goa aya dapur aya paranje aya papangge sana paranje ge paranje aya raras aya udah teh naon parasena raras kan hari ayeuna mah aya gentosna kan para layang senes parawan gitu tah memang ieu teh di mana mimitina abdi geura terang cuma sakedar kahayang gitu nya jadi barudak urang teh di SD SMP teh nganjang kadinya
diajar ke kumaha carana ya tandur kumaha carana ngawuluku kan we kan ningali KDR gede jeung Eji gede kan eta bebelokan gede eta tah kudu kitu nyobaan gitu minimalnya terus aya semacam aya museum malah formal teuing laras di urang teh aya foto gitu ikat tina barang sempla sinatri ya kan sekarang gitu kan aya foto-foto ya ieu mah sanes agol payung butut kan kami sim goreng mah terus redang awitan tak aya wewengkon di Anggo ngaja jantan saya Pak Depokan pada buruan ulin Kang aduh saya karsan di abakan di Sanggar Cikibung Sanggar Kaulinan itu terus aya disayugikeun aya engrang awi batok damdaman kaulinan kaulinan baheula teras congklak malihan mah tiap dinten tiap poe Sabtu teh sok rajeun aya mangga saha wae anu bade ngiring naon au ulin katun ulin ka imah Cikibung atas Kang piduana Kang amin ayolah si akang kedah ngajakeun ulin ka ditu tah euy deui kan lajeng mun lajeng anu wewengkon nya katakanlahnya urang istilahkeun eta mah di kampung wisata ya kan peryogi kebijakan mohon ya ari budaya teh kan aya budaya anu dekayasa aya budaya dosa ujratna urang rekayasa budaya we nama eta wewengkon teh wewengkon desa kampung percontohan gitu. Di mana budaya Sunda memang tetap di dinya. Gitu kan. Ya kami kayak itu namanya dina rahul nama tapi kasuhunan imah teh 30 laras terus anu ngeusianana matuh keluarga di dinya di mana cenah pangupajiwana sakata naon kan tiasa tina jasa tina naon icalan mendong icalan kelom geulis berdakayaning sapertos ayeuna katuangan dina bebetian kaulahan gitu kan ayeuna misalnya lagi kelas 3 SD 10 orang ayo orang diajar ngawuluku banyak kan tritarip mah gitu kan nama nggak eta mah bebelokan we di bebelokan gitu kasihna ka mana nya mah nggak ngelola ke dinya gitu. Penting mah pesan budaya adat urang teh dugi sama udah daerah mah da mun aya dilebatkeun kana kurikulum dina sakola teori unggul laras aya da Kang eta teh sanes nama tiasa diadu maniskeun sareng dina kurikulum da mun aya saata di kurikulum oge katana dina kurikulum umpami aya nganggo kurikulum merdeka ieu aya nu namina implementasi P5 nah dina P5 teh aya kearifan lokal saata mah hiji kesempatan saata mah dak pelaku-pelaku atanapi penggiat budaya teh tiasa ngarojong sasarengan pami tadi saur Akang aya anu kersa atau sahawela anu bitebayan ngadamal hiji rohang atanapi lembur budaya wah itu bakal agung manfaatna Kang Dadas eta teh insyaallah panginten abdi tos aya hawar-hawar beja senting bawaan angin kecepatan bawaan kilat gitu kan di salah satu kecamatan bade aya nu nambina wisata terpadu 10 hektar alhamdulillah abdi ngadoa teh sing leres sing junun buka ting saha buka ting mana tapi tos aya berita 10 hektar kanggo wisata terpadu di antawisna panginten kanggo mirosea kanggo ngamumbule budaya teh anu tadi dicatur ku urang pangintennya selaki konsepnya pami siang ke depan ari adan tak kuping teh om ya ari adan tak kuping teh aman adan mangga lajeng ka ari adar mah minta salat minta eureun siap mangga lajeng Pak Ustaz astagfirullahaladzim keterangan orang nuju syuting gitu teh mangga lajeng dina konsep eta aya perpaduan antara konsep wisata modern sareng konsep wisata budaya tapi di dia orang udah misalnya makanya tong
Culdog tinggal tinggal panakol kan. Oh, tinggal panakol. Culdog tinggal panakol. Udah disimpan di panakol lah. Culdog tinggal igal gitu. Itulah gitu. Utama lagi ya. Abdi pernah ke Bali di Kampung Panggung. Akang katus ke Bali. Insya Allah. Nah, atuh ngajakan. Abidin lah. Abidin. Atas biaya dinas. Atas biaya dinas. Sanes kosasi. Kawasan ke Bali, aya rapor. Ini kan seueur barayanya. Daras Diajak ke Kampung Panglipuran tepatnya. Eta suning budaya-budaya original Bali aya. Anu kaget naon sing tiket masuk teu aya. eta teh Parkir teu aya. daras. Ternyata konsep nanti sok datang heula ka dieu. Nah, naon kudu jual heula. Nah, punten-punten aya mah memeh iya kawujud kan punten ya beli aya nu kasih ge. Laras Kan urang mah kan lebih heula teh. Etanana tahun sabaraheun cenah. Kayak menang hasil sabaraha. Tah ieu teh kan susah. Bicara budaya urang kudu siap. Siap jeung boborot. Kan benan laras karaos Gitu. Da ari seni jeung budaya mah cek abdi galirang lain jalan hidup. laras lain kerenangan duit. Tapi eta mah keun santapan atawi konsumsi rohani urang. Laras mohon. Nah, udah ngalakuin ya. Udah memang jer basuki mobil gitu kan. Semua sadaya oge pasti mengundang biaya. Cuman abi hayang teh, yuk urang wujudkeun lawe lah. Laras Orang kali belakang ku ieu ya dan lain sebagainya. Aduh, aya lah. laras. Ya tadi teh aya lembur budaya tehnya atau napi tempat wisata terpadu di salah tapi mau akan dibocorkan ya di mana data katanan iya nambe iber anu masih kene kan itu kadilah gitu panginten tapi pami memang eta aya lembur-lemburnya orang ogen sih Kang aya anu kataji kusim kuring ogen ieu lembur-lembur nonoman ogen ya masih kene atanapi aya di kota Tasik anu memang lembur-lembur teh kental ku nilai-nilai sejarah gitu Kang. Abdi Tasik mah kirang paos kan ya. Kirang paos mun terang teh anu kamen itu biasa. Misalnya ya. Di tiap pusir daya laras di mana wae gitu kan. Pasti aya alun-alun, laras alun-alun, aya pendopo, aya di Tasik ogen pendopo. Ieu teh alun-alunnya. Laras pasti salah satu sisi aya pendopo darat mohon di satu sisi pasti ada gedung DPRD aya laras di satu sisi aya masjid di sisi yang lain pasti ada LP lapas mohon nah terus tuh eta di kota Tasik mah laras gitu kan teu Tasik mah alun di mana LP di mana masjid di mana ya maksudnya tetapi oh aya di Nusanes kumaha gitu kan terus Sumedangnya Sumedang di Palih orang Sumedang ada terang lagi di Palih Kidul aya gedung negara nya laras ninga di Palih Kaler aya gedung DPRD mohon kejaksaan laras di Palih Wetan aya LP mohon di Palih Kulon aya Masjid Agung sok di Manonjaya Masjid Agung paling mana alun-alun alun-alun teh wetanana berarti pasti kulonen alun-alun hon mana wae Ciamis nuhun kulona Masjid Agung wetana alun-alun kan kiblatna kadinya tingawitan anu namina Masjid Agung pasti di tiap-tiap daerah ya jadinya sering disebut teh kaum laras aya kita kauman bahwa kita teh aya padumukan 100 kaum pasti aya penyingkiran mohon di Tasik aya penyingkiran Kang Ciamis aya Ciamis gen aya sama Jaya aya di Garut aya laras ya eta mah budaya anu kabentuk tina
aktivitas warga seperti warga zaman Tipayun bentuknya tata ayeuna madenan tata ruangna teh tata ruang seperti sapertos kitu. akhirnya paminu dimaksud ku Abah sasakala asal-usul. Nah, bima kiraan pawas aya Tasik mah gitu nya. Karena kan sama kan pusat daya Tasik teh sanes di Kota Tasik. Laras mohon. Tapi di Sukapura. Di Sukapura berarti di Sukaraja. Tasik laras mohon sempalan tina Sukapura. Tapi ini mah kiraan paus lah masalah ieu banyak bila siap gitu. Siap. Kiraan uninga. Cuma pasti mah Tasik mah kebudayaanna termasuk kontemporer. Artinya kota anu dibangun di masa-masa modern ka dieunangkeun gitunya. Oh, jantan sanes aya ti zaman buhun gitunya zaman buhun. Oh, kitu nu ngabentenkeun teh dari anu ras cirining antos lamimah gitu nya. Pasti aya we sakalana teh. Laras sapertos kota Bandung oge kan kitunya. Paling kulona Masjid Kaung, Masjid Agung gitunya. We tanah mah tong dibahas eta mah terus janten ieu. Tanya, tah ya Allah. Ya pokona mah tah dugikeun kadinya panginten arsitek zaman baheula teh gitunya gaduh penempatan hiji wewengkon teh terus diatur sapertos kitu. Hampir sami di tiap daerah teh naon bentuknya sapertos gitu. Mung Tasik kok di antawesna anu memang rada mahiwal. Tos kontemporer Magi dibangunna saattos aya dina masa kadinakeun gitu nya. Tapi aya ningali Manonjaya masih laras ukur gitu kan. Tasik oge nya samentawis mah katingali keneh aya kon pendopo, aya LP di dinya, aya Masjid Agung gitu kan masih kita katawis gitu kan DPR di dinya. Sok sanes ada non cekclok gitunya. Nah, kan tadi pamit rapat tadi waktu di awalan ngaguar atanapi pancen teh kan di Dinas Perhubungan Darat. Nah, berarti ageng alit ogen tos kakuriling dari Kota Tasik mah piraku pangintennya insyaallah. Nah, lamun ayeuna dikaitkeun kana perkawis sajarah jalan we anu di Tasik Kang. Itu cik. Ya kaguar moal eta janten nilai budaya teh eta Kang. Sasana jalan di Tasik memang ari ilahar nanya jalan nami jalan teh disesuaikan sareng wewengkon gitu nya. Tapi kadienakeun Tasik kumaha ilaharna kota-kota anu sanes di Indonesia di Jawa Barat terus ngagunakeun nama-nama jalan di antara nama pahlawan. Mung aya ya saalit lah anu masih keneh nganggo nami-nami lembur. Misalnya abi masih penasaran teh aya nu namina jalan Sembah Dalem. Di daerah Sambung. Eta sasakalana masih kena abi hayang nalungtik gitu. Tah dina sasakala mah da memang rada-rada ieu gitu nya. Rada-rada cacan nya sami eta abah teh Kang ieu bener-bener mah tiasa ya. Di Sambung mana Sambung mun Sembah Dalem teh. Anu kadutuna teh beras ka Butis Kemerdekaan. Jalan Suaka. Ka jalan Suaka dinya anu ngalakukan puskesmas. Aya makam eta sanes Kang. Duka tah. Abi teh acan nyusul kadinya. Laras. Tapi saestuna di Tasik mah seueur nganggo nami-nami tokoh. Misalnya ayeuna abi ge heran nya, ya sanes-sanes sara ieu mah. Yes, laras. Jalan Tasik tapi namina nami orang Batak. Laras mohon jalan Mayo SL Tobing. Eta kan orang Batak. Laras. Tapi di gua no sejarah ternyata Mayo SL Tobing teh salah sawis tokoh di divisi Siliwangi. Mohon anak buahna Jenderal Ahmad Yahya Nasution gitunya. Masudi. Laras. Ternyata anjeunna beliau memang orang Batak tapi gedena mah gede Sunda. Masih gede Sunda teh nya geus jadi orang Sunda lah. Nya karena aya di Siliwangi. Pas Ejet Mutakin laras Ejet Mutakin teh Cikurubuk. Ternyata teh salah satu jurnalis kahot anu ituin orang Tasik. Ituin orang Tasik. Sabi seorang Putisna Senjaya. Oh. Gitu.
Rasa biosna memang ayeuna aya kebijakan di pemerintah maka kanggo nganamian jalan. Nganamian kanu enggal atanapi Aya anu enggal, aya anu tos lami tapi namina teu puguh. aya eta teh Kang di Tasik teh nya. Sok ayeuna abi naros jalan pasir angin di mana? Ari pasir angin mah lembuna di Bungur Sari. Sari amun di bebedahan kan itu beberapa kan aya pasir angin. Aya daras pasir angin. Nah, berarti kan rancu. Nya. Nah, selanjutnya eta nu bade di misalnya bade di atur deui ke pemerintah. Memang salah satu biasanya misalnya atas ayeuna aya di SK teh nu kahiji jalan Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja. Mohon. Kita kan tokoh nasional ya. Terus Iya, Patalis Tasik. Jalan lingkar di Pos PAU di Cimerak. di Pos PAU ka Cimerak rencanana jalana Atos. atos eta daras. Sebagian sekarang sudah tokoh-tokoh Pitwin Tasik ya, seperti Jenderal Polisi Purnawirawan Banur Usman daras. Wali kota pertama orang Pak Haji Bubun Bunyamin mohon. Selasa Wios tokoh alim ulama oge seueur di urang. Kegiatan Mama Ajengan Mak Monsodi, Pemajengan Sunjai, Tubagus Ismail. Teu acan aya nya jalan Selawasi saya. Kami wali kota teh acan. Itu memang ngenamian jalan teh urang oge kan kedah ngabur bodas palinnya dihitung naftuna sabaraha gitu ya. Tapi kan kela Kang aya oge jalan anu memang janten nya kawantar nama justru eta jalan teh hiji perusahaan yang sepatos ayeuna di Paseh aya terusan BCA kan eta perusahaan Bank BCA terus ayeuna di Cikurbuk aya jalan ABR namina teh Kang eta karoseri ya karoseri kan eta tah terus mabi telepat tuh anu SL Tobing nyambung ka ieu teh kan jalan Akimik kan gitu nya perusahaan sok rajin aya anu kitu kan terus sok sieun sok inggis eta teh Robi we jalan teh gitu. Jatuh ari maksud dina penerbitan nami jalan teh anu kahiji memang apresiasi ka tokoh pahlawan. Nah, sejarahna ayeuna sasakalana kulon pusat BCA. Eta jalan teh teu gaduh nami. Nah, lamun ayeuna aya jalmi mana cenah abi bade ka Paseh eta we ti BCA terus kan. Jadi terusan BCA. Eta Sulawesi makana sarang PUTR, sarang di Bud Parpora, kan nyobian nih, ya mana sih nami-nami jalan anu tiasa digentos, gitu. Anu kirang memiliki nilai historis, nilai sejarah, anu tiasa digentos ya salah satunya memang terus sebelah jalan anu bade digentos, tapi ayeuna ngegentos nami jalan, karena seperkara anu gampil anu kahiji kada diusulkeun anu kadua kedah aya persetujuan ti ahli waris milih misalnya abi teu ridho walaupun bapak di nama jalan daras gitu anu kedah aya persetujuan ti Dewan DPRD aya eta teh nya panginten ya tarajian teh gitu nya taruntuyanana teh gitu kanggo nganamian hiji jalan oge aduh ya intina panginten jalan ogen tiasa janten hiji makna budaya anu aheng ogen panginten kanggo ngajagi ka nonoman ka barudak urang teh kapayuna ulah pohok kana karhun anu geus ngagedekeun ieu lembur ngabilih Abah Irwan hoyong janten nami jalan aya hiji syaratna seurang naon tah kedah maot heula almarhum Kang daripada maut mun kena ngeusan heula. Aduh, Akang ya sanes kirang sono ieu teh nya. Aduh seueur pisan di sanes nama resep ieu teh. Guaran-guaran dina matos ayeuna. Abdi ngaguar hiji kan. Cik naon Kang? Ieu mah di urang teh aya nu namina karuhun atau karomat pabeasan. Karomat pabeasan. Di mana sih? Abah kira kuning aya. Karomah pabeasan teh teu lepas di ayana makam atau patilasan ti Syekh Abdul Gharib. Oh, eta mah nu dikawalu Kang. Aya naon kitu di dinya teh Kang? Ari nemutkeun abdi mah tina kela sakedap Kang.
asa orang diguar khusus ya tentang karomah pabiasan. Tapi lebar waktu lah urang sambung badaya ya karomah pabiasan ieu mah ya nyu hiji wewengkon anu henteu tebih ti makomna salah sawios waliullah Syekh Abdul Gharib anu aya di Kawalu cik atuh Akang Pedar karomah pabiasan sapertos kumaha. Jeung kieu nya. Ieu mah lepas tina masalah musyrik. Mohon. Naon kan aya sakawa naon munjungan ka makam. Dageus paeh mah paeh we. Nya leres. Enak ya. Abdi di ruangan ieu. Mau parfum. Sengit. Antenan. Terus abdi keluar. Itu sengit itu masih aya. Ya, masih kene kaangse. Amun Akang mah ngomong parfum, pamam benten. Amun naon? Abah teh hitut di dieu. Tas keluar. Oh kene teh Kang. Sami. Beten konteks. Jadi kadang gitu. Wah enggak lanjut. Rasa wios waliullah ya. Mohon. Dari wali teh kan sabab generasi. Wali sama oge aya 3 generasi. Beres. Aswelah ya nama masalahkeun wali henteu na penting mah nama tokoh agama sebagai penyebar syiar Islam di Tasikmalaya. Tilu rangke. Aya Syekh Abdul Gharib, Terus aya Syekh Abdul Muhi di Pamijahan. Di Pamijahan. Gitu di mana sih? Syekh Sunan Rahmat Suci. Sunan Rahmat Suci teh anu di Dodong Garut. Karena sekian santang teh. Walau alam eta mah. Nyebutna Syekh Sunan Rahmat Suci. Nya rasa. Ya, walau alam. Saupami ayeuna nukeun ajaran urang nya mohon. Upami Gusti Allah tos resep ka hijami ku keimananna. Bae kan tuh namina karomah laras. Namina karomah teh kan bukan bentuknya naon tapi kan energi. Energi positif. Di spektrum energi, amun bahaya mah energi metafisika lah ya gitu. Tapi abi percantan bahwa upama salah sawios tokoh aulia, tokoh suci anu gaduh karomah aya wekon bakal nyebarkeun manfaat dan barokah ka sakeuling. Beres. Manfaatna barokah. Ieu oge wujudna mah jasadna memang tos dipendem. Tos ngantunkeun. Jiwana aya di alam kubur. Tapi hati rasana barokah manfaat energina masih kena aya gitu. Eta teh. Beres. Aya cek awal masalah musyrik iman. Mohon. Minimal naon nu wujudna nyaeta budaya-budaya eta teh. Sapertos kumaha manawi Kang. Misalnya makam pabiasa. Mohon. Aya hiji mata air, hulu cai. Anu dia mau nih ngasih kadinya, atas kadinya memang terjernih. Tapi bentuknya atau rupanya jika pertos cai transmisikan tuh ya. Cai tajin. Arifanana kan eta teh paginten aya manfaatna. Ku doa, ku tawasul. Kan saur kalau kita di Jepang oge ketika satu gelas air dicaci maki, dicarekan teh molekulnya akan berubah. Ketika gelas ini diisi air di kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, pujian, bahkan doa, molekulnya akan berubah. Berarti kan eta ge kamu ditarik benang merahnya. Aya kadinya. Perkawis ayeuna misalnya mujarab ngobatan naon Allah alam. Pertama angin Allah anu maksudna. Percaya kan saha. Tapi ku doana. Ku maunatna, ku karomahna. Ya, aya panggil ku. Tapi tong saeutik jadi muja makam. Teu. Ulah. Nya kantenah laras. Urang ka dieu teh ibroh. Wali wae biasa kudu karomah, monya urang teh tiasa. Wah, gitu. Jadi eta sebetulnya karomah pabiasan. Kunaon make namian pabiasan? Pabiasan teh parentina dan beas. Aya karo disebut karomah pabiasan, aya karomah cibeas. Sami-sami kene. Nya cairna cibeas teh tadi teh ada caina bodas sapertos citajin. Balas. Dina renengan makam Syekh Abdul Gharib aya sabaraha hiji makam anu mangrupikeun circle lah. Laras. Aya anu golongan satria di Demak Pabikulpat, Dukati Mataram lah bikin ngomongnya. Aya muridna oge
kan aya hiji Raden Paranakusuma Raden Paranakusuma aya dina Serangkang Asep Kuncen Liter Raden Paranakusuma teh eta jaksa selain jaksa tapi undang dia kadun abdi keneh gitu. Leres oh jantan eta teh masih kene aya pak bakait sareng akang mah nya eta mah pami dicocok-cocoknya cocok dikuat kaitnya ngait di Sumedang teh ya. Tapi da ari manuskrip mah memang teu aya. Kan ari zaman ayeuna mah kan apa yang tertulis itu yang dipercayai. Tapi orang kan folklorna cerita rakyat seperti itu. Kuncen oge pokoknya teu sembarangan diakina ka bapana ka anakna ka icuna gitu kan. Habis sejarah tidinya jadi bade aya hubungan keluarga bade karuhun abdi mah sejak milarian barokah tina energi saras sanes tina makolna tidak energi cendekna mah badan di kota Tasik teh aya hiji wewengkon patilasan wali di palihan Kawalu Syekh Abdul Gharib watana didinya aya sababaraha haromah anu dugiring kaena katingal aya gitu. Orang Tasik nyalira asa acan seueur nu dinya bujang-bujang anu sanes cing kuring oge ngaliwat sungkul gitu. Kami ngobrol sa urang kulon urang wetan masuk jarah ka Abdul Muhyi nya punten-punten ieu bahasana leres pami ka Syekh Abdul Muhyi teu ka Syekh Abdul Gharib sehingga teu Mekah ka Madinah tong heran pami dicaket polsek Kawalu seueur beus penjara leres ai urang nyalira pada ini tah nyengedahna suhunan ka Batu Caang sorangan poe gitu. Aduh mudah-mudahan kuguaran ieu teh wargi-wargi tiasa aya naon kaoyong kanggo ziarah ka Syekh Abdul Gharib pesan aja deui pengunjung ka makam leres ulah da ari munjung mah tetep kanu agung mujak mah kanu kawasa ibroh jadi urang teh bakalan kawas leres gitu oge ibroh tuh ari jalmi soleh mah geuningan seungitna teh teras kaangse sok sanosna parantos tilem gitu. Aduh Kang aduh rada setenya ai betah membetah ya teh kan tadi terus aya anu ngodegan oge di luar atur nuhun sakali deui kana waktosna hatur nuhun parantos rurumpaheun tiasa nganjang ka Merebeja baraya abah di mana wae ayana baraya Merebeja obrolan urang sadayana di dadeng aya teh urang cenekeun ye kitunya khususna panginten tiasa jadi Merebeja kanggo para nonoman. Orang tetap jaga, orang piropea, orang tetap di mumule budaya-budaya ditinggal karuhun orang sadayana anu kalintang ageng oge mibanda nilai-nilai palasipah anu kalintang endahna. Tadi parantos diguar ngeunaan tikawit imah para buat dapur sareng sagala rupina oge panginten wewengkon anu aya di kota Tasikmalaya kalabat panginten hayu urang sasarengan atau tapi urang niatan urang nepangan karuhun anu paros maparin kasayan kanggo lembur urang di kota Tasikmalaya khususna. Akang hatur nuhun sim kuring oge panginten dina panutup nyuwunkeun hapunten sadaya kalpatan dengan kiwani Bangtaraju hirup huripna hurip kudu waluya saja teuing hurip hapunten sadaya kalpatan kabodohan sim kuring keterbatasan tina wawasan sareng ieu nu Merebeja Merebeja anu sayeuna mangga anu awana panginten dasar setengah capit anu awana piceun hapunten bilih kumawantun oge ka sepuh-sepuh anu budaya Tasik mohon bilih abdi kumawantun pami bahasa Inggris mah so you know sok tahu hapunten ieu mah estuning abdi kaluar tina hate nu hoyong ngamumule karena budaya Sunda sejarah Sunda da aya budaya mah geuning luhur jumhur kata urang sapena selaras sareng agama anu ku urang dianut siap ada tuh pagitan abah siap bangga sami-sami atur nuhun baraya abah di mana wae baraya Merebeja
cag rupina mah urang teuneun di andelem sieum, urang tunda di Hanjuang siang geusan sampeureun di mangsa nu guaran anu bakal datang. Tangtosna di Mere Beja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.